tasbih Haji Penny mah datang ka leungit deui, datang ka leungit deui bari ke leungit tasbih teh. Nya nambah uga tasbih barang kan tilok dicekal aya leungit mah. Tilok diwirid, ai tasbih diwirid mah tilok leungit. Atuh tasbih leungit. Masyaallah. Lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan amat subhanallah. Tambah dalil Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya. Apa itu ahli sunnah wal jamaah NU? Kenapa pakai tasbih? Sama Allah aja hitung-hitungan sakena teh. Ye, itu Muhammadiyah, itu kos karena itu, Pak. Lamun ngomong jeung maka dia sia, ka dia. Sungut siapa yang disoekeun sia. Tungtung nama urusan tasbih bae gelut. Kunaon eta bisa hararebat kitu riyadhna. Ente sambarangan barang dahar iti saha ieu ti pemerintah bikeun ka batu embuk kunaon bisi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi. Masya Allah abah bapak kolot mitoha berarti terus jeung sejen yu urang ziarah ka Mama Abdul Halim Jaguru sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di Pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahulang becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gebusieum jeung kakap jeung Jamal mahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabusieum kakap udah dibawa geus bungah bae kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres dibikeun coba terinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mah bunga cek abah teh kanyawan we teh terinasi geus aya dibungkus dek dibawa tuh kalau mau kos kieu cek ada teh geus dibungkus dek kita dibawa tinggal mawa doang ditinggalkeun nanaonan cek nya teh eta saha nu ngabejaan naon eta riyadhah namanya teh riyadhah teh hartina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu ngajar nafsu makin dikiaikeun makin inggis makin dikiaikeun makin hati-hati kuari mah lain kitu ka mana kiai naik aing geus jadi mama kieu baheula kiai malu naik tinggal murid da seri sial da guru tolol menang setahun kali jadi assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya wah geus bingung murid geus bingung murid tabaheula babe dikiaikeun isi dimamakeun izin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah izin gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atau pek